Bismillahirrohmanirrohim. Suluhul Hudaybiyati ari ieu eta perdamaian Hudaybiyah. Hiji lama alimat samang-samangsa apal saha Quraisyun urang Quraisy bibai'ati ridwani kana bai'atu ridwan khofat mikasieun itu urang Quraisy ala nafsiha netepan kana dirina itu urang Quraisy. Farsalat tuluy ngalepaskeun itu urang Quraisy Utsmana ka Sayyidina Utsman. Waman jeung jalmi mahu anu tetep itu man sarta itu Sayyidina Utsman. 2. Watolabat jeung nyuprih itu urang Quraisy asulha kana perdamaian. Patama maka narima sampurna bainahuma di antarana itu Quraisy jeung Muslim bisyurutin kalawan pirang-pirang syarat allati anu arodat anu ngamaksud ha kana itu lati syurut saha Quraisyun urang Quraisy ala lisani rasuliha netepan kana letah utusanana itu Quraisy. 3. Wahia sareng ari itu syurut eta wad'ul harobi nyimpenna persenjataan atawa nundana peperangan asro sinina dina 10 pirang-pirang tahun. Wa ayya mana jeung yen silih amankeun sahaanna sujalma-jalma bangduhum tegasna sawarehna itu enas bangdon kasawarehna deui. Wa ayyarji'a jeung yen mulih deui Kangjeng Nabi anhum ti itu Quraisy hadzal amma dina ieu taun. Wa ala yaruddu jeung yen mulangkeun itu urang Quraisy man ka jalma ata anu datang itu si man hum ka itu Quraisy minal muslimina ti muslimin. Wa ayyarudda jeung yen mulangkeun saha Muhammadun Kanjeng Nabi man ka jalma ata anu datang itu si man hu ka itu Nabi Muhammad min Quraisyin ti urang Quraisy. 4. Patadoyako maka narima rupek saha al muslimuna muslimin min hadihi syuruti tina ieu pirang-pirang syarat walasyaman jeung terutama na itu si muslim man ihim kacegahna itu si muslim minat tawafi tina migawe tawaf bil baiti di Baitullah. 5. Wapi rujuihi jeung tetep dina sabada mulihna Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam minal Hudaybiyati tu Hudaybiyah nazalat lungsur alai ka Kanjeng Nabi naon suratul fathi surah al-fathu fafariha maka bungah saha al muslimuna muslimin bi busyra fathi Makkah kalawan bungahna putuh Mekah. Wa alimu jeung arapaleun atawa terangeun itu muslimin annahum kana sanyana itu muslimin labuda eta misti ayyadkhulu kana yen asup bakal asup itu si muslimin ha ka itu Mekkah aminina barina anu aman kabeh muhallikina barina anu dicukuran muhallikina barina anu nyukuran itu muslimin ruusahum kana pirang-pirang rambutna itu muslimin. 6. Banda zalika dina sabadana itu sulhu Hudaybiyah asbaha jadi saha al muslimuna muslimin ahroron kalawan bebas yaruhuna baralik itu muslimin wayajiuna jeung daratang itu muslimin kaipasau kumaha karep itu muslimin. Wa azuma jeung agung naon nufudun nabiyyi wibawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa nufudun teh kakawasaan. 6. Wakataba jeung nyuratan Kanjeng Nabi ila mulkid duali ka pirang-pirang raja anu berdaulat al mujawirati anu natanggaan li biladil arabi ka
negara Arab. Yada'u ngajak muslimin hum ka itu muluk ilal islami kana asub agama Islam. Paminhum mangka eta tetep tisapalihna itu muluk man ari aya jalma aslama anu asub Islam itu si eman kan Najasyi sapertikeun Raja Najasyi malikil Habasyati anu jadi raja di negara Habasyah. Wa minhum jeung tetep disapalihna itu muluk teh man ari aya jalmi raja roda anu nolak itu si eman rodan jamilan kalawan nolak anu alus ka Hirokla sapertikeun Raja Hirokla Qaisarir Rumi anu jadi kaisar Rum. Walau ku Muqawqisi jeung Raja Muqawqis hakimi Misri anu jadi gubernurna kota Mesir. Wa minhum jeung tetep tisapalihna itu muluk teh man ari aya raja jalma roda anu nolak tu siman rodan kobihan kalawan nolak anu goreng. Wahana jeung ngahinakeun itu siman Rasulan Nabi kana jadi Rasulna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal Haris bin Abi Syammaro al-Ghasani sapertikeun Haris bin Abi Syammaro al-Ghasani. Wa Kisrul Fursi jeung Kaisar urang Paris. Khulasatus sanatis sadisati ari ieu eta ringkesan dina taun kagenep Hijrah. Fi sanati sadisati eta tetep dina taun kagenep minal hijrati tina hijrah hadasat terjadi naon Ghazwatu Bani Lahyan perang Bani Lahyan ligodrihim karena lacutna itu Bani Lahyan. Walam yakun jeung henteu terbukti fiha dina itu Ghazwatu Bani Lahyan naon harbun peperangan tetulus. Suma Ghazwatul Gobati tuluy perang Gobah hasolat hasil piha dina itu Ghazwatul Gobah naon munawasyatun pirang-pirang tawanan. Suma Ghazwatul Hudaybiyati tuluy perang Hudaybiyah. Kharaja kaluar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ka itu Hudaybiyah. Wa mahu sareng tetep sarta Kangjeng Nabi alfun ari aya 1000 wa khamsumiatin jeung 500 1500 min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi bila silahin kalawan henteu mawa senjata. Pamanaat tuluy nyegah hu ka Kangjeng Nabi saha Quraisyun urang Quraisy. Farsala teras ngutus Kangjeng Nabi lahum ka itu Quraisy Usmana ngutus ka Usman Sayyidina Usman liu alima supaya merenya ho itu Sayyidina Usman hum ka itu Quraisy bikos dihi kana pamaksudanana Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Pahabasat tuluy nahan hu ka itu Usman saha Quraisyun urang Quraisy. Wasya'a jeung masyhur indal muslimina sandingan muslimin naon annahu sanyana itu Utsman kutila eta geus terbunuh itu Utsman dibunuh Utsmanna. Pabaya'a tuluy baiat saha an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabeat ashabahu ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi tahta syajarati ridwani dina sahandapeun tangkal ar-ridwan. Ala alla yafirru kana yen ulah kabur itu sahabat ashab fil harbi dina waktu perang. Pakhofat maka mikasieun saha Quraisyun urang Quraisy wa ukida jeung dirundingkeun bainal fariqaini antara dua golongan
naon suluhun perdamaian bisyurutin kalawan pirang-pirang syarat minha tetap dina sapalina itu syurut wadul harbi ari nundana persenjataan tawa nundana peperangan asro sanawatin dina 10 pirang-pirang tahun watak minun nasi jeung menta keamanan jalma-jalma warajaa jeung mulih deui saha al muslimuna muslimin wa nazalat jeung lungsur fi asnair rujui rasuli dina pertengahan mulihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon suratul Fatih surah al-Fathu fafariha tuluy bunga saha al muslimuna muslimin baba dahada sulhi jeung dina sabadana ieu perdamaian asbahu jadi itu si muslim ahroron barina anu bebas yadahabuna berangkat itu muslim wa yajiuna jeung daratang itu muslim haitsuma sya'u sakuma iraha wae karep itu si muslim wamtada jeung nyebar naon nufudur rasuli wibawa atawa kakawasaanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakataba tuluy nyeratan Kanjeng Nabi al muluka ka pirang-pirang raja yada'u ngajak Kanjeng Nabi hum ka itu muluk ilad dinil islami kana agama Islam awa aslama jeung asup Islam saha bangduhum sawarehna itu muluk.